Para mitra sadaya ti dinten ka dinten, ti episode ka episode, terang-terang bagian ka-38 we nya. Carios nyambung judulna gelebugna angin rawa onom, sabada namatkeun bagian ka-38, ayeuna ngahanca bagian ka-38. Mang Jaya ngahaturkeun nuhun, mugi-mugi dongeng-dongeng ti Mang Jaya official tiasa katampi ka lain kabingahan. Atuh para mitra sadaya nu sami-sami ngabandungan dongeng. Mang Jaya ngaturkeun nuhun ka wargi-wargi Mang Jaya nu parantos noe subscribe sareng locengna, nu parantos noe like-na, nu parantos komen sareng sajabina. Hatur nuhun. Mangga dongeng urang teraskeun deui carios nyambung judulna gelebugna angin rawa onom, karangan nyaeta Aan Merdeka Permana. Para mitra sadaya ka wargi-wargi Mang Jaya, pokona anu biasa nampi ieu channel Mang Jaya official. Kalayan atas nami admin Mang Jaya ngaturkeun nuhun ka wargi-wargi sadaya. Mugi-mugi admin sareng kru sadaya tiasa midangkeun dongeng-dongeng nu tiasa katampi etang-etang hiburan pang beberah mana. Mangga nyangakeun gelebugna angin rawa onom karangan Aan Merdeka Permana dina bagian ka-38. Wilujeng ngadangukeun. Para mitra anu mulia kumaha daramang sadayana. Aduh, urang patepang deui nya para wargi. Aduh, mugi-mugi acara dongeng nu diasangakeun atuh cenah para mitra ka para wargi. Ieu carios para mitra sadaya nuju dihanca ku Mang Jaya. Carios nyambung para wargi karangan Aan Merdeka Permana anu judulna nyaeta gelebugna angin ti rawa ono dina bagian ka-38. Mugi-mugi salamina para mitra aya dina ginanjar kawilujengan, salamina kenging panangtayungan ti Allah Subhanahu wa taala. Para mitra anu mulia, sanggeus rengse maca tahlil anu 3 balika. Jeung sanggeus rengse maca jangjawokan anu di zaman harita masih kena dipuhi. Ayeuna kontan para mitra rengse akidaru maca eta jangjawokan. Nya atuh para wargi sadayana hiuk ge sora angin ngahiuk handaruan atuh puguh we. Pikeun anu aya di dinya ge para wargi nepi kareuwas. Lian ti sora angin anu handaruan ge para mitra, sora ajag babaung ti kajauhna nepi ka melewung. Atuh memang harita ge beuki keung di eta patempatan teh para wargi. Ningali kaayaan angin anu beuki tarik beuki lilimungan, ngoyageun tatangkalan nu aya di dinya cenah para wargi. Atuh saban tutuwuhan nepi ka oyag jiga rek rubuh. Ngan harita para mitra sadaya, ana angin harita teh beuki lila beuki ngurangan. Malah ma angin geus ririh para wargi, sora ajag masih kene disarada. Kacaturkeun jaja kalendra, harita teh katingali dina kaayaan ngalempreh teu eling-eling. Ieu kajadian luar biasa anehna. Malah ma para wargi akidarum harita teh ngarasa aneh. Nakeur nanya haon eta si Lendra teh. Eling, ya. Lendra, eling eling sia eling. Ari sia kunaon atuh Lendra? Mang Lendra para mitra ngajoprak teu inget di bumi alam. Kaayaanana aneh luar biasa. Harita teh para mitra nia akidarum bari ngareret ka tukang malah terus muru awak Mang Lendra nuker ngagoler nang karakbeng. Para wargi sadaya, si horeng si mana horeng tetela geuning Mang Lendra teh kapiuhan. Sarerea eueuh nu bisa natambahkeun ka asup akidarum. Atuh dina seuh-seuhanana dina panungtungna cenah para mitra, awak Lendra disarangkeh dibawa ngajauhan ti sisi ranca. Para mitra sadaya dina kaayaan leuleus lungset aya tangan pangawasa.
Malah dikitu di kieu ge awak Lendra teh leteh mari letai cenah para mitra. Nyaan jelema nu kapiuhan teh. Jelema nu kapiuhan geus teu inget di bumi alam. Memang kabireungeuh nama awak Mang Lendra teh ngajahjar teu eling-eling. Padahal ari lelembutan mah keur ngawang-ngawang ka alam sejen. Kamana atuh cenah para mitra Mang Lendra teh lelembutanana ngawang-ngawang ka alam sejen teh. Harita Mang Lendra bari luak liuk. Oi. Nya gimana tuh aing nya? Ayuh. Geuning aya di sisi talaga. Ampun deing. Di sisi talaga ieu. Eta suara sasatuan di talaga. Menikah dengi. Nya, ieu mah sisi talaga ieu. Ampun nah ieu. Ieu sisi talaga menisak ieu mata resepna. Eta kekembangan meni marakbak. Rupa-rupa warna nage nyaan aing mah ieu. Jeung meni seungit kieu eta kekembangannya. Nyaan seungit angin-anginan teh lain bobodohan we. Euna di mana tuh itinya aing mah? Asa kakaraeun saumurnya nyon hulu. Aing ka tempat ieu. Di sisi talaga. Nyaan yeuh. Di mana nya? Para mitra sadaya. Harita Mang Lendra culang cileung sisi talaga. Lantaran asa kakara cenah manehna ulin ka eta patempatan. Bari di dinya mah cenah meni hegar tempatna teh para mitra kekembangan jaradi meni warna-warni. Matak betah matak tumaninah cenah para wargi. Di sisi talaga teh jaba angin ngahiliwir nebak kana dangdaunan. Meni matak genah cenah kana awak kitu di antarana. Harita para mitra Mang Lendra ge tuluy ngagreneng deui. Oi, itu di tengah-tengah talaga petaya awewe keur lalayaran dina perahu. Nyawe geuningnya. Uluh. Itu meni geulis kitu awewe teh. Ampun asa kakara aing mah. Saumurnya nyon hulu nempo awewe geulis model kieu. Ampun deui. Nya. Saha tu manehna teh nya? Nih ting asa kakaraeun aing manggi awewe di tempat har-haraeun kieu. Tapi ketang ditingali hara-haraeun. Da matak pika betahkeun di tempat teh. Nya anjeun aing betah cicing di ieu ye. Aduh, tatangkalan meni laliuh kieu. Meni iuh. Coba eta geuning kekembangan meni jaradi. Warna-warni di. Ngan matak betah ieu mah ye. Talaga meni aduh. Katinggalina tenang naker. Sesatuan talaga mah biasa we di sarada model kieu ta. Aduh, tapi tadi nu numpak perahu sahanya eta wawe teh meni geulis-geulis teuing. Ceuk Mang Lendra deui bari nyumput dina sela-sela tatangkalan sabab mung kapanggih keur ngintip. Ngan bae tetela cawene dina perahu teh nyahoeun manten yen di sisi talaga teh para mitra aya nu nyerangkeun harita teh. Para wargi anu mulia, kulantaran aya nu nyerangkeun harita ge eta teh cawene teh gancang ngagerowan para wargi. Ngagerowan teh kieu. Kang Jaka, ih, ulah nyumput gitu, Kang. Geuning kalakan nyumput. Hayu engalkeun unggah kana perahu, Kang. Sareng abdi gerayu urang lalayaran. Kalakan nyumput akang mah isinnya. Isin gak katinggal dan nyumput oge atuh ku abdi mah. Sok Kang ka dieu geura Kang, urang lalayaran sareng abdi. Ceuk eta awewe nu geulisna kawanti-wanti. Endahna kabina-bina lir ibarat putri turun ti kahyangan teh lain bobodohan. Dalamun dipapantes macena para wargi, ningali na teh katingali ti gigir lengi, ti tukang lenyang teh lain bobodohan. Harita teh para mitra bari gugupai kadirina. Atuh Mang Lendra luak lieu ka tukang bisi lain ka manehna. Da tetela si cawene teh gugupai ka tempat manehna, tapi ngagerowana teh nyebutkeun Kang Jaka cenah kitu.
nu matak manehna ge nya bisi amon sorangan manehna gancang luak lieu ka tukang. Tapi di tukang eueuh sasaha didinya tengan aya dirina we sorangan. Harita ge Mang Lendra tuluy ngajawab, ka jisim abdi kaula nun gugup aja sun. Ayo ampun dan we sun bisi lepat kitu abdi teh. Ya amutan teh. Bila lepat atanapi gugup ai ka saha sun. Ceuk Mang Lendra para mitra sadaya. Hayang leuwih tegas, hayang leuwih tegas, hayang leuwih jelas maksudna manaha bener. Eta awewe nu geulis kawanti-wanti enah kabina-bina teh gugupaina teh ka dirina kitu diantarana. Kumaha atuh jawaban eta awewe para wargi? Harita sakumaha nu kauninga para wargi. Atuh memang pikeun Mang Lendra ngarasa heran. Ngarasa helok jeung harasa heran teh jeung deui meuni asa-asa nah bener manehna nu digupayan ku eta cawene geulis teh atawa lain. Tapi eta cawene geulis teh kalah kanyarita deui bari imut. Nah saha deui atuh nu sanes Kang Jaka mah tuh. Sumuhun Kang Jaka, abdi anu ngagupayan akang teh. Ih, akang masuk api-apinya. Oh, mana kitu ge penginten teh resep ka abdi meureun nya. Tembal si awewe. Sabot kitu parahu geus kasisi. Kang Jaka. Nah, Mang maling Kang Jaka tuh. Ih, sanis ieu mah sanis Jaka tuh. Aduh, apunten deui lepat we, Neng. Apunten deui sakali deui. Sanis Mang mah sanis Jaka nami teh. Kitu mah oge. Aduh, apunten Neng. Bilih lepat gitu lah, mohon lepat cangki bilih. Cek Mang Lendra deui. Ulah gitu, da jisim abdi mah moal kapalingan salira teh Kakang Jaka bantangin Kakang teh. Sok ulah gitu Kakang leres Kakang Jaka bantangin. Putrana Kipati Walang ieu, Walang Seuge. Kakang teh, apaan Kakang teh salah sawios hiji sinatria pilih tanding. Mangga Kakang sok sareng abdi gerayu urang lalayaran. Ceuk eta cawene. Mang Lendra disaka para mitra Jaka bantangin atuh para wargi anu mulia. Atuh puguh we Mang Lendra ngarasa reuwas lantaran henteu ngarasa boga ngaran model kitu. Mang Lendra tuluy nyarita deui. Oi, aduh. Salira teh angtos kasamaran geulis. Aduh ampun sun. Jisim abdi mah pun Lendra nuhun urang raja. Sanes Jaka bantangin hun. Apunten aduh. Lepat sun. Ieu teh pun abdi teh sun. Pun Lendra nami teh. Ieu ti ranca sun. Sanes Jaka bantangin putrana Kipati Walang Seuge. Lepat rupina mah, lepat paham sun ning teh. Apunten geulis, apunten ieu lepat paham manginten. Ceuk Mang Lendra deui. Para wargi anu mulia, harita teh memang ceuk pamikir Mang Lendra mah eta putri geulis teh kasamaran cenah para wargi. Lantaran nyangka dirina Raden Jaka bantangin putrana Kipati Walang Seuge. Tapi eta istri tetep yakin yen eta teh cenah Jaka bantangin. Sumuhun da salira mah resep nyamur. Kapanan sasi pengker oge di piwarang nyamur nyulusup ka kerajaan Galuh. Ngangken nami Sumaji. Ari sateu acana nyulunup ka Parakan Muncang, sateu acana ngangken Pralaya. Janten teu aneh deui atuh pokona mah lah. Rayi mah moal aneh deui da Kakang teh leres atuh Jaka bantangin. Ceuk eta cawene mungguh beuki heran kana hate Mang Lendra. Heran luar biasa herana para mitra. Lantaran manehna disangka anak Kipati cenah. Atuh da cek iraha ngasaan jadi menak. Da manehna mah salah saurang badega. Hirup ge ngabadega cenah ka bendara wadana Raden Bratanagara. Mang Lendra para mitra sadaya. Lantaran ayeuna mah geus teu bisa majar kumaha.
tungtungna teh tuluy weh ngajak ngobrol ka eta istri geulis teh. Ke ari salirati sahatea sunggulang ceuk Mang Lendra. Sabab serab ku kagelisan eta cawene. Direk serab kumaha atuh meuli jiga ngempur para mitra. Pamenteuna anu geulis teh putri ti kerajaan mana mah moal cenah kitu. Anu nuju amengan sisi talaga, nuju lalayaran cenah keur nyirnakeun mana sigana mah. Eta istri geulis teh teras ngajawab. Salirama teu jiga batur Kakang Jaka. Teu kaop aya nu rancunit teu boleh muhun ieu pokona mah nyumpingan. Disumpingan ku salira. Salira mah nya carang tako nya isinan kitu. Sawios jisim abdi we nu nikukurnya. Ari jisim abdi mah nami teh Wulansari nya kakasih teh. Dupi di karaton mah disebatna teh Nyimas Wulansari abdi teh. Ceuk eta cawene rancunit. Nu tetela namina Nyimas Wulansari cenah para mitra sadaya. Mana kitu ge meureun ieu teh putri raja para wargi. Atuh Mang Lendra barang ngadangu eta istri namina Nyimas Wulansari. Aduh, baru di teh aya karaton geulis. Nah, karaton haun namina atuh nyai. Aduh, Nyimas punten ya Kakang teh. Ceuk Mang Lendra. Beuki tambah heran para wargi sadaya. Mangga para mitra Mang Lendra pendak sareng istri geulis anu namina para mitra Nyimas Wulansari teh. Di sisi talaga para wargi. Harita teh para mitra barang harita teh Mang Lendra tumanya ka Nyimas Wulansari cenanaha di eta tempat teh aya karaton. Atuh lajeng Nyimas Wulansari anjeunna ngajawab. Percanten mah salira teu apa di karaton. Da kumargi tugasna ge ieu mah salira mah kaluar wae. Kitu sok nyamur salira mah mangga turang naek kana parahu. Upami salira meuntasan ieu talaga baris anyog ka hiji pulo. Nya karaton pulo Majeti nu katelah teh kitu nu mai oge Kakang. Ceuk Nyimas Wulansari. We hate Lendra nyangka yen ieu teh karajaan pulo Majeti. Anu ku Aki Darum kungsi didongengkeun teh cenah para mitra sadaya. Aduh. Oreng teu lepat cariosan Aki Darum teh sungguh. Yen karaton pulo Majeti teh leres ayana sung kitu. Ayuh. Tapi sawios jisim abdi mah moal ngiring ka ditu Nyimas we. Jisim abdi mah di dieu we kitu ya. Moal ngiring ka ditu, moal ngiring lalayaran yo. Ceuk Mang Lendra. Para mitra sadaya harita teh tuluy Mang Lendra nyarita deui. Ari sabenerna mah lain jalma hirup Kakang teh. Itu keur naon teh mantuan batur-batur nyangan mayit Ki Ajali. Nu maot ku bahaya dirawalakmuk geulis itu maksud teh Kakang teh. Mah ka dieu teh kitu mah oge. Ceuk Mang Lendra ngadadarkeun naon pangna aya di sisi ranca. Oh nya kitu Ki Ajali maot nya. Asa teu ceuk pangrasa abdi mah Ki Ajali mah teu maot. Omong Nyimas Wulansari mungguh matak panasaran cenah para mitra sadaya. Harita teh keur Mang Lendra mah malah bakatingku bunga-bungahna dumeh ngadenge beja. Ki Ajali teu maot. Manehna teu kungsi tatanya deui di mana Nyimas Wulansari nyaho ngaran Ki Ajali. Ke Nyimas. Aduh, hapunten nya, sekali deui hapunten. Tadi nyebatkeun surna teh saur Nyimas yen Ki Ajali teh teu maot sumuhun teu maot da saemut abdi mah Ki Ajali teh mah teu maot henteu. Aduh, ke nya bener kitu Ki Ajali teh teu maot Nyimas. Geuning Nyimas apal? Sumuhun apal we nah. Nah teu kenging kitu pami
uninga kana ieu masalah sumuhun kitu we pokona mah apa tema Nyimas Wulansari. Harita ge para mitra eukeur mah eukeur atuh Mang Lendra teh. Harita teh cenah para mitra sadaya maksud jeung tujuan teh hayang nyalametkeun Ki Ajali. Kari-kari ayeuna disebutkeun yen Ki Ajali masih kene aya di kieuna, puguh we pikeun Mang Lendra ngarasa bungah amarwata suta. Bungah kagiri-giri cenah manehna mudah-mudahan bisa nulungan Ki Ajali. Manehna bisa nyalametkeun Ki Ajali. Kitu pamikirna Mang Lendra. Kieu etunya mah Nyimas namanya suhun. Upami leres-leres Nyimas apa? Cing di mana ayeuna Ki Ajali cicingna? Cek Mang Lendra. Beukita mah panasaran para mitra. Manehna ngorek cenah katerangan ngeunaan Ki Ajali. Ka ieu istri geulis anu namanya nyata Nyimas Wulansari teh. Nya di ieu we di lingkungan ieu. Maksud abdi mah di lingkungan Pulau Majeti Kakang. Namun sanes di bagian karatona. Tema Nyimas Wulansari para mitra. Bari harita teh noelan kana kapanasaran hate Mang Lendra. Memang harita ge para wargi sadaya. Usaba beuki panasaran wae. Atuh Lendra teh ngagugujrag ka Nyimas Wulansari. Sangkan ditepungkeun jeung Ki Ajali manehna teh mun nya eta jalma teu maot. Kitu tujuan Mang Lendra eueuh deui. Iwa ti hayang nepungan Ki Ajali dina maksa harita. Numatak para mitra obrolana di sisi talaga teh manehna teh pikeun Lendra maya untungna make panggih jeung Nyimas Wulansari nu ngabejakeun yen cenah para wargi sadaya Ki Ajali masih kene aya di kieuna. Hayu atuh tepungkeun Kakang jeung Ki Ajali. Upami leres-leres teh mah Ki Ajali masih kena di kieuna, suhun. Sok atuh di mana kinten-kinten tiasa papenakna. Sareng ieu teh sareng Kakang. Kitu geulis Nyimas. Mangga atuh. Nah Nyimas kinten-kinten tiasa sungih tiaran. Sangkan Kakang tiasa tepang sareng Ki Ajali kitu pang-pangna mah. Cek Mang Lendra. Geus teu sabar manehanana hayang geura panggih jeung Ki Ajali. Para mitra kaum dangu, kumaha atuh para mitra sadaya obrolan harita saterasna. Barang harita para mitra eta jalmi teh eta lalaki teh cenah para mitra hayang ditepungkeun jeung Ki Ajali. Memang Mang Lendra geus teu sabar. Nyimas Wulansari harita teh ngajawab. Anu jawabanana kieu. Upami gaduh pamenta di nagara Pulau Majeti mah kada aya syaratna kaulanu. Tema Nyimas Wulansari. Aya syaratna? Sumuhun. Kedah muhun aya syaratna, kedah dibeli ku syarat kitu maksad teh. Syarat cobi atuh asa ulah beurating pasyaratanana. Cing sok carioskeun kedah kumaha suhun. Nya kedah nganggo ieu suhun nog asin. Atanapi kedah nganggo hayam eta bodas kumaha kitu. Atanapi kumaha sun atapi kembang 7 rupa. Cobi carioskeun sun kasih Kakang. Henteu abot. Nu disebat abot sareng henteu nama gumantung kana pasaratan salira we babaku nama. Murang kalih alit dipiwarang nereke kana tangkal anu dahana luhur. Tangtos abot panginten. Tapi keur jajaka manu keur memejeuna belak kesenteng buta tulang buta daging. Moajan teu halangan dipiwarang naik tangkal oge. Ceuk Nyimas Wulansari. Oh kitunya. Ngartos atuh si Kakang kitu mah. Tah kinten-kinten ya imnya. Kinten-kinten ayeuna lamun pangkat Kakang dinya kieu. Sumuhun maksad teh pangkat Kakang sanggup moal tah mayunan syarat-syaratna upami hoyong nepangan ka eta Ki Ajali teh. Ceuk Mang Lendra. Percanten we margi Kakang mah
Teueuh menak atuh Kakang. Menak mah kedah tiasa ngajenan diri. Nyata ku jalan mampu ngajalankeun hal-hal nu sipatna ngajaga kahormatan Kakang. Eta nu dimaksad teh ceuk Nyimas Wulansari. Sok atuh sebatkeun naon we pasyaratanana. Manawi sareng manawi suhun. Si Kakang biasa ngakalan kitu mah bakuna mah. Ngacarioskeun ka Kakang kumaha pasyaratanana. Ya ayeuna keneh we. Maksud teh hoyong uninga Kakang teh kana pasyaratan-pasyaratan kumaha carana sangkan Kakang tiasa nepangan nyaeta kapundulur diajali sunat teh nu saura Nyimas parantos aya di Pulau Majeti. Kitu junun mangga atuh carioskeun. Para wargi sadaya keur kitu anak gelebug teh angin lilimbungan. Angin ngagelebug teh tempat-tempatan para wargi. Memang katingali anu tadi mah angin tengah hiliwir. Anu bak kana dangdaunan teh jeung kana tatangkalan menimatak genah ayeuna mah tatangkalan pating pelenoy. Tatangkalan pating pelenod para mitra tapi sok sanajan kitu henteu nepi karungkan. Kaayaan didinya para wargi anu mulia jadi kitu kaayaanana. Yan ti eta ge para mitra kalan-kalan anjing babaung ti kajauhan kadenge. Waktosna CFD para wargi sadaya. Aduh.